Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Manga wilujeng ngadangukeun ieu cariyos si Bopeng dina judul ngalalana bagian ka-33 sareng ka-34. Palawargi kaum dangu mangga ka palawargi anu neme gabung di channel Sampurasun Dulur. Ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, sareng subscribe na. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Ajian Dewa Ruci ngagulung jaring roh birahi, nu balukarna jaring ancur paburantak. Sapasang juri kuris teu percaya kana eta kajadian, sabab salila ngagunakeun eta kasaktian eueuh musuh nu mangap mulia ku eta jaring roh. Cilaka urang rasi mah. Ieu jelas jajakan nu elmuna pilih tanding. Cek Nini Rasemi bari pucet beungeutna. Naha ranjeun marolohok kawas munding keur ngising inin. Si atah adol. Cek Nini Rasimah bari sakilat narajang ku jaring tarik roh. Seret benang gulung rakean. Ieu nini teu bisa dipikarunya. Cek rakean mandaraka bari muter awakna kawas gangsing. Ajian pundung singawulung. Jaring tarik roh ancur lebur sapada harita. Nini Rasimah ti beubet ku rongkahna ajian singawulung. Baju Nini Rasimah rangsak, sirah ngaluarkeun haseup biru. Nini Rasemi ngaheulang bari ngacurelat ninggalkeun kembaranana nu tewas. Rakean ngusap beungeutna bari ngucap hamdalah. Si Bopeng muncung hol tina tangkal kai bari ngacungkeun jempol. Hebat. Kaula Bopeng ti Sumur 7. Rakean ngabarakatak seuri. Ngaran anjeun Bopeng. Uing rakean Mandaraka alias si Maung Dewa. Teu salah ngaran teh Hasan bin Maun. Haduh, uing si Maung Dewa ti Saung Gatang. Oh, hehehe. Hapunten euy. Ceuli uing sok rada torek ari can nyatu teh. Dua satria pilih tanding ting cakakak. Hampura euy Peng. Anjeun apal teu ka Kadipaten Karangsetra? Waduh, eta tujuan uing euy. Cek si Bopeng bari teu mali reka rakean jolorek indit wae. Dagoan atuh Peng euy uing. Cek si rakean bari luncat nyusul ka si Bopeng. Leumpang bari ngaheot. Tunda carita dua satria palawargi kacarios di lembur singkur Kampung Subur. Harita wanci pasasore eta lembur katelah lembur Karang Hantu. Di hiji imah nu kawilang pang agrengna di eta lembur. Tilu sora nuju ngarobrol. Geulis Ratna Palangi. Kulan eyang cek Wanoja nu rupa jeung rimbagna. Wanoja nu geulis rancunit matak bogoh nu ningalna jeung
jeung anjeun Aditya sumuhun eyang cek pamuda nu gaduh ngaran Aditya Dewangga. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana hapunten cak dugi ka dieu dina bagian anu ka 33. Mangga urang teras lajengkeun kana bagian anu ka 34. Mangga wilujeng ngadangukeun. Aranjeun duaan murid sekaligus anak eyang. Cunuk kana waktu aranjeun kudu nyukcruk galur mipir gawir bral ku eyang didoakeun. Aranjeun sing jadi jawara nu handap asor kasasama ramah tamah kabalarea ulah sok adigung ku elmu ulah sok agul ku payung butut. Sing eling urang salaku manusia teu daya teu upaya. Ngartos eyang Aditya jeung Ratna bareng ngajawabna. Eyang Wiguna imut bari leos ka pangkeng. Kaluar ti pangkeng eyang Wiguna mawa bungkusan kain bodas 2. Kasep Aditya, tarima ku anjeun ieu jimat ti eyang. Bungkusan lawon bodas dibikeun ka Aditya. Buka Kasep. Aditya buka eta bungkusan barang breh. Si horeng di jero lawon bodas teh keris nu sirahna gambar oray. Tah, ieu keris sanjata nu ampuh Kasep. Ngaran ieu keris nyaeta keris naga lamatan. Aditya nyium eta keris tuluy diselipkeun dina cangkeng. Tuluy eyang Wiguna nyerahkeun bungkusan ka Ratna palangi. Sok buka geulis. Ratna muka eta bungkusan. Di jero bungkusan si horeng salendang nu warna eta salendang 7 warna. Kasep geulis. Aranjeun bral geura lumampah ka arah panon poe surup. Sumuhun eyang cek 2 nonoman bari sungkem ka eyang Wiguna. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu bagian anu ka 34. Hapunten anu kasuhun boh bilih dina macakeunana ieu dongeng seueur kalepatanana sakali dihab sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Mangga diantos dina bagian anu ka 35. Atur nuhun wilujeng kantun permios.